Loba baksana kori hafizul Quran. Hafizul Quran ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Quran, tetapi na teu make kana Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Kangjeng geus ngomong kitu teh kumaha? Geus. Ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni ki Hurqus bin Zuhair. Idil ya Rasulullah, adil atuh aya babagi teh. Masya Allah, wah kacek kangjeng Nabi. Wa mayadil di dalam adil. Saha tuh bisa adil lamun kula teu adil. Iyalah orang-orang munafik seperti kos kitu. Bahasa Al-Qur'an teh lain sakadar Al-Qur'an anu dibaca ku para qori. Orenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Qur'an ge. Anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Qur'an